Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'usukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Saudara sidang Jumat anu mulia, dina poenan kiamat teh nyatanin poenan anu moal aya manfaatna atanapi moal manfaat harta banda urang. Sanajan urang ayeuna hidup dalam dunia melimpah ku harta banda, buruk dijuru, buruk dipantau, ngalayak di tengah iman, tapi urang nasarukeunana anu teu aya dina jalan ridona Allah, yakin eta harta banda bakal nyiksa ka urang sadayana. Tapi ayeuna harta dibere melimpah ku Allah, ditasarupkeun kana jalan anu hadi, ditasarupkeun kana jalan anu dipikareun ku Allah, insyaallah eta harta banda bakal bapatkeun ka urang engke di poe kiamat. Mudah-mudahan amin. Jeung moal manfaat anak incu angin jalma anu dongkap ka Allah mawa hate anu salamat. Sanajan anak kurang relai, incu kurang relai, tapi jauh tina tempat pendidikan, kedididik di awalna, kedididik dina dasarna, maka yakin eta anak incu moal aya manfaatna pikeun urang sadayana. Naon sebabna? Sebabna henteu diolah jeung henteu disimpen atanapi henteu dididik dina tempat pendidikan. Mudah-mudahan bala putra jeung cucu urang sadayana sing dijadikeun murang kalih anu soleh tur anu solehah. Sebab eta yakin bakal ngajadikeun nyalametkeun dunia sareng akhirat, terutama akhirat. Nyatani salamet tina i'tiqad kafir, i'tiqad bid'ah. Oge istilah dama salamet tina dorakana hate ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun seger ayeuna putra urang teu dilebeutan heula ku didikan agama, teu diesian heula ku ilmu, teu dijajalan ku pendidikan, yakin eta budak hampir kabawa sakaba-kaba. Kusabab naon eta teh? Kusabab biar dina pergaulan anu kalintang bebasna. Mudah-mudahan sanos beri kaayaan pendidikan di negara Indonesia khususnya nyatani kekayaan darurat, tapi mudah-mudahan para putra putri urang sadayana mugi-mugi ya Allah dina kekayaan darurat ieu mugi-mugi sing engan diangkat ke panyawa hakikat Allah Subhanahu wa taala. Naon margina sebab ieu salah satu ujian pikeun urang sadayana khususna pikeun kaum muslimin. Tah di antawisna urang salamet tina dorakah hate. Sebab ieu dorakah hate teh anu matak nyilakakeun tina rupa-rupa amal ibadah urang ka Allah. Hadas kurang berang dipake ibadah, hadas kurang penting dipake ibadah, muntang seraya urang ka Gusti Allah. Tapi penyakit anu aya dina awak urang kaya ning ujub, kaya ning ria, kaya ning hasud, dengki jeung sajabana masih kene dipiara anu aya dina diri urang. Maka yakin
eta ladang tina ibadah bakal yang bakal hancur moal aya ladangna tina ibadah jeung pentingna kusababia dina diri urang masih keneh aya sifat ujub riya hasud jeung takabur ka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oke dina ayat anu nomor kedua, kami geus ngadamel pikeun nyabiskeun kana jahanam ka pirang-pirang jin jeung manusia anu mana eta manusia teh kadang-kadang eta manusia loba pisan tina masalah kufur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Dibere hate teu ngarti kana hak, dibere ceuli lain didengikeun kana hak, dibere panon lain ditempokeun kana hak, tapi kalakat dipake marasiat ka Allah, dipake daroraka ka Gusti Allah, berarti eta ti golongan manusia lain syukur kana nikmat tapi karaka kufur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta nu kitu leuwih goreng, leuwih istilah tema sagala rupana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tibatan ingon-ingon malah leuwih sasar tibatan sato anu panggoreng-gorengan. Sebab ari jalma mah kedah syukuran kana anu mapare nikmat ti Allah Subhanahu wa taala nya taring hate supaya urang bisa nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa taala jeung mapare angkahota anu lengkap ka urang sadayana. Tiluhur saujung rambut sampai kano sausap dampak rupa anu sakitu saena nikmat anu sakitu karasana urang sadayana dibandingkan jeung anak sasatoa, dibandingkan jeung makhluk-makhluk anu sanes sae keneh dedegan manusia daripada makhluk-makhluk anu sanes. Batak urang yu urang sami-sami bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ayana urang ngalaksanakeun kana syukuran ieu sing dijadikeun golongan-golongan jalma anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ku nganggonana sakabeh aya angkahota urang kana ibadah jeung ngajagi tina doraka sagala angkahota urang, terutama doraka nyataning anu aya dina diri urang, nyataning ate kalebetkeunana. Bahkan dina kitab tasawuf diperinci doraka panon, doraka cepil, doraka ceuli, doraka sampean oge seueur pisan anu aya dina panca indra urang sadayana. Eta anu mata ngajadikeun ngahapus tina ladangna ibadah kusabab biar urang dasarna hiji teu ikhlas urang ka Allah, kaduana urang teu ridho ngalaksanakeunana, katiluna mesekna kaenteupan tu masalah sifat riya, hasud, takabur jeung sajabina. Mudah-mudahan urang sareng dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama-ulama tasawuf eta peratus diperinci, diselidik tina masalah kayaan riya jeung takabur nyataning panyakit anu aya dina hate urang. Mudah-mudahan urang sadayana sebagai jamaah ahli masjid jami di dieu mugi-mugi sadayana sing diraksa ku Allah tina sifat riya, takabur, ujub jeung sajabina. Mugi-mugi urang sadayana dipaparingan kanikmatan ku Allah, terutama nikmat iman jeung Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat rohani jeung jasmani, nikmat masih kena diberikan ku Allah waktu, nikmat ena jam bekal ibadah. Mudah-mudahan sing dijadikeun golongan-golongan jalma anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil jabbaril azim, al-qahharil qadim, al-ghaffarir rahim, alladzi aduma ar-tuhita bihil awham wa anza fala yudrik wa la yuram. Ahmaduhu ala ma jalla lana minan ni'am wa jannabana minan niqam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi salatan yabna dunal adad wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amri bada bi nafsi wa tanna bi malaikati wa iyyaha bil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amin. Allahumma sholli ala malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wa mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah